Kek hari tadi ngaritna lebah mana deui ngana Laila teuing. Gusti mani jauh-jauh teuing arkan sia macan nyahoknya di gunung eta. Kolot ge langkaning cak gunung sayur sangat keneh deuleu. Ari ieu maraneh budak satepak keneh betowanianan. Lah kami mah palang siang si Obing leungit aya nu nyumputkeun ku urang dinya. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda lonceng. Poe eta si Arkan balikna sorangan, indit nama duaan jeung si Obing budak Nabi Isom. Ari pangira si Arkan babaturanna teh geus balik ti heula. Dicelukan sababaraha kali di gunung sayur taya nembalan. Geus kitu mah gedig we manehna balik. Ongkoh jukut dina tolombong geus pinuh, maranehna indit ka gunung sayur teh ngadon ngarit. Barang datang ka lembur, gebruk, neundeun tolomong, dina kandang domana, sanggeus diparaban sacukupna, koloyong ka imah Bi Isom. 20 meter deui ka imah Bi Isom, Arkan kegeroan. Bing, Obing, kunaon euy, ilaing ningakeun. Eueuh nu nembalan, Bing, Obing, ceuk Arkan deui, geus nepi ka imahna, gek dina golodong, kulutrak, sorapan tok muka, loh, sirah indungna si Obing. Obing mana Bi? Si Arkan gasik nanya. Tebat kalebak, ngurek. Har, ari maneh? Kapan tadi indit ngarit jeung maneh? Geus ilanya ilaing balik? Karek jol Bi, kabar ka dieu. Dapanyana teh si Obing geus balik ti heula. Deg, cenah karasana kana dada Bi Isom, palang siang si Obing leungit. Pok we nanya ka Arkan. Kek hari tadi ngaritna lebah mana deui ngana Laila teuing. Rada jauh tadi mah Bi, hese neangan jukut nu alus teh. Maklum keur usum kieu, halodok mah di mamana hese jukut nu hade. Walon si Arkan, Nati mana ngaritna? cek Bi Isom, Ti gunung sayur. ngan gebeg we Bi Isom, ngagebeg. Gunung sayur. Gerentesna. Gusti mani jauh-jauh teuing Arkan sia macan nyahoknya di gunung eta. Kolot ge langkaning cak gunung sayur sangat keneh deuleu. Ari ieu maraneh budak satepak keneh betowanianan. Lah kami mah palang siang si Obing leungit aya nu nyumputkeun ku urang dinya. Gusti mangkaning anak ngan hiji-hijina da eta maneh nu mamawa ka dinya teh. Si Obing nu ngajakna mah Bi, resep meureun cenah di gunung sayur mah loba jukutna jeung ngaremploh pikabetaheun deui. Uing mah sakadar nuturkeun manehna. Lah komo geus jemput betah-betah kitu palang siang. Ngan gewewek we Bi Isom ngajerewet, hing ceurik, teu lila rob tetanggana ngadareukeutan reuwaseun. Kunaon Bi Isom teh Arkan? Cek Bi Teja ka si Arkan. Mimiti nama nanyakeun si Obing. Da tadi teh bareng ngarit ka gunung sayur. Ari panyangka uing manehna geus balik ti heula. Ari ieu can nyampak di imahnya. Cek Bi Teja. Puguh nu matak ceurik ge.
Di ditu keneh meureun. Tungguan we, mun wanci asar can mulang wae, urang susul ku sararea. Nya Mang Tarju, nya henteu. Beteja ngalieu ke lebah Mang Tarju. Ceuk wing mah kitu we. Mun wanci asar si Obing can mulang, wajib ku urang lembur disusul buat teuing ayeuna di jalan keneh atawa sumpang simpang heula ka lembur sejen. Ceuk Mang Tarju. Mamawa tolompong wadah jukut, kawas nu dagang ancleungnya. Cek diimik bari seuri. Ger nu aya di dinya sareuri kagugu ku polah diimik. Indungna keur sedih euy. Teu hade ting cakakak. Aya saurang nu ngelingan. Heueuh nya. Cek Udin nu milu ngariung di imah Bi Isom. Jep wajar rempe. Jadi kitu we nya Mang Tarju. Cek Udin deui. Naon teh ya? Paitkeun rencana urang engke. Mun si Obing wanci asar can mulang keneh, urang wajib nyusul. Bebe jawe heula ka RT. Panuju. Saur Manu. Waktu asar nu didago-dago ku indung si Obing jeung ku pangeussi urang lembur Cikahuripan can jebul keneh wae. Timbul kacurigaan ti urang Cikahuripan. Komo indung nama geus nyangka anu lain-lain. Bahwa si Obing teh moal mulang disumputkeun ku urang ditu. Bisom kapaehanna ge aya sababaraha kalina. Nurek neangan kabeh lalaki nu geus aya umuran. Teu tinggal ti mawa bedog jeung obor. Mawa bedog keur ngajaga. Ari obor bisi kapeutingan balik atawa jol kanu dijugjug geus poek manten. Nu indi teh aya 20 urangna. Ari ti lembur Cikahuripan ka Gunung Sayur teh teu jauh, ukur 2 kilometeran. Tapi da lain nyorang jalan datar wungkul. Jalana pungkal pengkol, nanyak mundun, jeung loba nyorang rerembet. Di antara rombongan anu leutik keneh teh nyata si Arkan. Perlu keur tuduh jalan. Nepi kanu dituju kira-kira pukul 5, kaayaan geus paroek, cahaya panon poe kahalangan ku tatangkalan galede. Kapaksa berang keneh ge obor geus diseungeut. Teu sirikna unggal nu legok di tenjoan, tiap nu bala disaksrak jeung tiap rungkun diasruk. Tapi si Obing teu kapanggih. Nya geus kitu mah baralik deui teu ngarendong di gunung. Peuting eta keneh marulang deui ka lembur. Nu tadi marilu dihitung deui jejeg eueuh nu leungit. Ngadenge nu baralik ka lembur bari teu mawa nu diteangan keur Bi Isom mah kalah we nambahan kasedih. Tong leutik hate Bi. Ceuk Mang Tarju. Bahwa si Obing teh teu nanaon jag-jag keneh. Aya keneh di ditu. Ngan tadi mah teu kapanggih sote. Diburu-buru hayang balik. Bisi amprok jeung urang leuweung. Barabe. Keun isuk darek diteangan deui. Inditna rek rebun-rebun pisan. Si Obing moal teu kapahung poho deui jalan balik. Kapan di Gunung Sayur teh ngaritna misah jeung si Arkan dileukeunan. Si Obing mah rada kabeh tonggo deket kanu loba dapuran awina. Teu diteangannya kalebah dinya. Bi Isom maksakeun nanya, sorana ge peura balas ceurik wae. Ih puguh we diteangan mah, tapi teu kapanggih tolombong-tolombongna acan. Ceuk Mang Tarju. Keun sugan isuk kapanggih, ayeuna mah ulah loba nu dipikiran. Tengah peuting, sora nu ngagero Bi Isom, sora anakna. Gentak Bi Isom hudang. Maneh Obing balik. Ceuk Bi Isom jung cengkat ngadeuketan panto dapur. Di luar taya nu nembalan, ngan angin ngagelebug nebak tatangkalan. Ma, wing mah tong diteangan. Geus betah di ditu. Obing moal balik deui. Diteangan ge natambuh laku. Ceuk sora tan ketinggalan. Nah, Obing embung balik. Bi Isom mana kawas ngomong sorangan. Da geus betah di ditu kuring mama.
Luas temen ningakeun emak cunglik sorangan. Kapak sama. Nutas neangan anak Nabi Isom di Gunung Sayur geus balik, tapi Obing mah eueuh di antara maranehna. Nu balik ka Tenjo bangun lalung sepisan, nu hantem di teangan teh teu kapanggih, pagawean asa tambuh. Geus nyaho kitu mah budak Nabi Isom teh disebut hilang we. Poe eta dianggap poe sadugna manehna maot. Bi Isom teu bisa kukumaha, sok sanajan sedihna taku. Atuda rek teu sedih kumaha, budak ngan hiji-hijina beunang hayang. Kari-kari ayeuna geus ninggalkeun sanggeus 7 tahun salakina ninggalkeun ti heula mulang ka alam kalanggengan. Sabulan ti harita dina hiji peuting Bi Isom ngimpi anakna datang papakean sing sarua alus, kulitna bodas bersih teu cara biasana, hideung balas kapanasan wae, balas ngalah suluh jeung ngarit. Hirup keneh ujang teh. Ceuk Bi Isom bari ngusapan sirah anakna. Jag-jag keneh mak. Kasep deui ayeuna mah uing tehnya. Gerak isuk teang. Rebun-rebun keneh Bi Isom geus hudang, kebat ngajugjug imahna RT. Paralak ditepikeun eusi impianana tadi peuting. RT teu keleket tuluy nyokot kohkol awi ditakol ditihtirkeun, teu lila geus ngarumpul kolot di hareupeun imahna RT. Pok kokolot RT ngabejakeun pamaksudanana pang nangumpulkeun rebun-rebun teh. Wayahna sakali deui urang teangan jasadna budak Bi Isom. Pedah peuting kaimpikeun ku indungna. Ceuk kokolot RT kanu aya di hareupeunana. Teu diengkekeun deui, da diengke-engke mah kaburu beurang manten ongkoh riungan bubar 11 urang nu indit ka gunung teh. Anjog ka gunung geus rada beurang, Mang Tarju nu keur tonggoy gasruk hanapeun dapuran awi, manehna nenjo nu keur sujud nyangigirkeun telombong wadah jukut. Mang Tarju ngagebeg, wah eta si Obing teh, tapi awakna geus tinggal rorongkong. Geus nyaho kitu mah kebat manehna nyampeurkeun baturna, riweus-weus nyebutkeun geus manggihan budak nu leungit teh. Atuh rob baturna nu 10 urang deui dibarengan ku Mang Tarju nguru papanggihanana. Nya we rorongkong nu kasampak teh anehna teu kaambeu bau bangke. Jeung deui rorongkong teh bisaan keur sujud leungeunna nu katuhu nyekel tolombong kersaning Allah nu Maha Kawasa. Didinya mah duaan di tah mudun ngabejaan polisi desa, ngabejaan kaayaan nu sabenerna. Di harita budak nu ngarit tara wani-wani deui ulin ka Gunung Sayur. Nasibna sieun jiga si Obing. Tong boro barudak dalah kolot ge langka. Gunung Sayur teh sangat keneh loba pangeussi nu teu katenjo ku panon biasa. Wallahu alam. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.